belajar bahasa Sunda. Oh iya, di rumah ini juga kan masih butuh pembantu. Sekalian sambil cari ah. Karena ayeuna tukang kebon aweuh. Teng ah dina orang. Nani aweuh. Ah jepret. Aku antar ke salam. Mana si salam? Aweuh kieu. Balik nih. Orang nempel kebon ah, bisa maling deui sosin. Bangsat kamari bisi aya deui. Kalah ieu dompet saha? Cenah nempo ah. Pasti ya duitnya gede. Orang buka di dia. Orang buka ah pasti gede ya jerona. Hah? 100 perak. Jadol 100 perak. Cuman teh gede duit efek 100 perak. Oh, masalahnya. Aduh, capek kieu si salam ka mana nya? Jangan ke kebon aweuh. Ka mana nya si salam? Yah, geus dompet urang ka mana? Oh, tinggalan di kebon. Tapi kebon bisi murah. Lah itu bangsat ku aing beunang ayeuna masih. Beunang si ayeuna dirungkuk ku aing.
Mananya? Iya. Baik aja. Anjay. Cak, gimana kawan? Cak, Aji. Nah, dari mana? mana kinolnya tak? Apa mana ieu naon? Naon Cak? Jaga-jaga bete beudang ku virus corona. Asia, hara-hara deui. Tetap dia beudang modar. Asia, mana? Ayo mau darang takdir. Yuk orang ngopi Cak. Yuk. Ngala, eta yang ngerakkeun wae. Lan. Oh, siap. Tarik teh ngeri. Kira-kira harus gampang tuh. Saya nama orang api bayaran ya. Harus cukup. Ayeuna si pikir naonnya, aya kitu di mana? Rangkeang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siga suara si Arinya. Mangga kalebat. Dari mana keur naon Ki? Sok hadi heula. Dari mana apal teh? Rangis gaya kieu rek naon? Teuing teh apa? Urang api-api nyokot bayaran ya. Dunungan anyar geulis ya. Oh heueuh nya. Arek moal. Terus tinggal rangis gaya. Hayu, cing mencakan utang sekasep can. Ah, geus kasep lah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul dengan Ibu Isti? Iya betul, emang ada apa? Katanya betul Bu Isti ini bisa mengajarkan privat bahasa Sunda. Iya betul, ayo silahkan masuk ke dalam. Oh iya iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awuri euy tinggal sendal ya rauti. Oh, hayang mending balik deui. Duh, capek. Istirahat lah. Semangat can bayaran mah. Piraku aing kudu ngakeun tomat. Da mangeunah kita. Sugan we atuh dunungan wae nama bageut. Jaba geulis deui euy. Kabayang aduh.
Ayo bos udah ke mananya? Gak sabar bulan aku ngajual sosin. Kamu cobaan lah, tayang sugan ayah ke kebun. Ya, Bulan Pak. Ayah naon Pak. ya tos kamu jajan kue air. Nuhun Pak. Ya juga kalau bak deui. Eh 2000 lumayan nemu yang layang 2000-an asik. Kita awalnya bos udah di kebun. Coba aku rempeyang tadi tuh. Leh, bandar sosin ka dieu deuk naonnya? Rasaan eueuh jualeun. Aya naonnya? Mamut, Mun bos, aya naonnya? kami bos udah ka mana tos amit aya ngajual sosin. Tuh, kada teu aya kamari teh. Nitipkeun surat ka Raina. Oh, aya ayeuna nu nyekel kebonna saha? Oh, ayeuna mah kebon teh dicekelna ku Raina. Nu nembe dongkap ti Jakarta. Jakarta teh daerah mana? Jakarta teh anu aya Monas teh. Oh ya Monas. Maya Monas mah Jakarta mah. Tah eta bos Jakarta. Si Mang mah kudu diajarkeun wae. Sieu Mang. Jakarta. Oh, Jakarta. Nya laras gitu tah, Mang. Jakarta. Lah jadi malik urang nu salah. Geus Mang lah ulang ngabahas wae Jakarta jadi publik. Mun bos. Kumaina atuh Mang aya jualan sosin teh. Teu aya bos, nembe ge melak bini tuh. Paling ge sekitar 2 bulanan deui. Oh, mun atuh Mang. Abi angkat heula. Oh, mun atuh bos.